Ari bagja teh kieu Cep Andi Neng Ayeni lamun cek bahasa urang suka resmi mah boga pakaian weuteul dahar seubeuh imah upageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu oleh bazeul da unggal peuting ngeureuyeuh sabalikna tina bagja Neng Ai sangsara ari sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg celi budeg lengkah gejet awak geyebat mata ruseb ditambah ku anak kabeh geringan nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingan nu bungsu bisul nu awewe conge ribu mak mata kiman kuduku nah aya kitu Cep Andi nusuk mata ngagoda kana imana loba urang canak we nu aya di hareupeun urang bapak nusuk ngagoda iman teh awewe ayeuna Cep Andi ayeuna ningali Neng Ai ditilik digigir lengik ditetep di hareup siap disawang kitu kan lenyang dages di kereuyeuh mah bareng komo hamil 8 bulan pasti ditetep di hareup bureute disawang kitu kang meneyang digitek-gitek jiga entog mohon ayeuna Cep Radi jangan memilih lagi istri yang lain malah ayeuna seorang Cep Radi wae atuh Cep Andi ya jangan memilih ayeuna neangan deui istri nu sejen tanamkan kecintaan kasih sayang ka istri ka Neng Ai naon sababna iman kudu kuat mata kahiji awewe nusok ngagoda iman ieu kunaon ieu sound system jadi kieu angkat triple na seutik tong dioprek wae beda ieu sound system saya teh saya pundut jeung wayahan teh susu saya lain gitu wajahnya si bu kade sing kuat iman mata kurang doakeun ibu ieu wanita nu ditikah Neng Ayeni sing janten istri anu salihah amin tujuanana Cep ayeuna Andi Neng Ai rumah tangga teu aya deui dina ayat wa min ayatihi aya bahasa litas kuno supaya mencetak kehidupan tenang kehidupan tentram lamun set ayeuna Cep Andi nikah ka Neng Ai niat hanya untuk melampiaskan seksual cek abdi bapak tong selang teuing kawin jablay di pangananan loba keneh sesa tsunami aya di dia di Sukaresmi jablay aya moal di dia moal aya nu ngaku aja bisi aja ya bisi akang hayang jablay kang urang kaditu ka abdi RT di Pangandaran mah balatak marurah mayarna ge cukup jersik 15.000 toto jer dina keusik likas kuno nikah supaya mencetak kehidupan tenang naon modalna Cep Andi supaya rumah tangga tenang modalna bapak dua dina ayat katungtungna wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah modalna hiji mawadah nu kadua wa hiji naon bu sing tarik hiji dua naon ari mawadah 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 itu bapak eusina 5 sabaraha urang sebutan hiji C 2 I 3 N 4 T 5 A hijikeun sok ibu jadi cinta abdi pada bertanya apakah ibu bapak dulu pernah mengalami bercinta jawab dong pernah apakah sekarang bapak cinta itu masih ada wadul ya lu ngajawab na aki-aki metik ya pun abah nyebut cinta masih ada bohong naon sababna ibu cinta mah dipayunkeun modal supaya tenang rumah tangga sabab cinta sok taralami cinta sok keuna kuseep lain setan mahnya cinta di dahar setan anyar kawin Cep Andi Neng Ai bageula ku oceu meureun karaosnya anyar kawin mah masih kene ada cinta salaki jeung ka pamajikan ka salaki kemana-mana bersama menitara papisah gaya pamajikan dituyun usum hujan gedeblug labuh pamajikan meni cacadelan aa embis meni lebay geudis ge embis cek salaki nanti angun malepan pertama dicocorengit pamajikan ku salaki menipok dipangagebukeun aa rieut oskadon leungit we cinta aa rieut modar sia aa ditajong tonoloh cenah
Malaman pertama mah Ece atuh menawi semak mesra manja pasangan teh karaosku abdi ibu anyar kawin masuk malaman pertama ibu jeung salaki boro-boro pasea hitut gitu wani hareupeun salaki nya abdi pengalaman malaman pertama teu kuat hayang hitut geus mulus katuangan eta da ibu abdi ditahan-tahan we daerah geus teu kuat api-api we abdi kaluar pek teh dina lawang panto kalepasan abdi suka teh bawa kupingan ku salaki nyik eta salaki nunjuk yayang entut ya enggak balucan entut enggak daerah di rumah tangga geus kolot kieu boro-boro kitu hayang teh hayang jadi hajakon akang di dapur tas ngadahar kulu bolen bro pemajikan nemal di tengah imah pret torojo teh anak nawek gede-gede hitut aja karena sudah tidak ada cinta hari keranyar kawin mah cinta masih ayah sok ibu panggilan oke kasalaki beda jeung baheula ayeuna mah baheula mah meuni yayang ayeuna mah bapak sia tong kitu ece sing sae we jika kapungkur yayang papa ece sok nyebut naon kasalaki ce bapana atuh nu alus apa gola bebek ay suku jebrak gitu itu yang cewek panggilan teh kumasal do cewek bapak bebek ay syukur romehon muas we abah cewek gitu seperti paradi bos ibu keur makasep bojona geulis pantes atuh yayang papap jika tetangga abdi asisten bupati abdi masuk kabita unggal kue teh sok ngintip we tina janela isuk-isuk teh eta meuli sok malelesna tetangga meuni papap yayang carogena bade angkat ditaros ke bojona kamana papap bade ngantor yang gaya mobilna Fortuner yayang kemana belanja pap naik Avanza gigireun tatangga hiji deui ngaranna Mang Juhadi jeung Beedo pagawean ngalaan jengkol ari panggilan papa piayang atuh geger sadesa Mang Juhadi rek mangkat ditanya ku Beedo kamana pap ngala jengkol yayang kamana ngarame pak budak rek sakola ge meuni gaya gaul meuli make dah papap dah mamam matak naon mun uluk salam dah papap ka bapakna dah mamam ka inungna ari lanceukna ngaranna sidiran atuh rek sakolana teh dah papap dah mamam dah diran wajar lah namanya juga ibu pengantin baru lamun ayeuna Cep Andi gigireun ayeuna Neng Ayani ngaharewos aduh bari ku hariring di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang aduh gaya ai ditempas teh kuning ai da panganten teh anyar melontarkan kata sumpah aku berani bersumpah cintaku seabadi mungkin aku rela sehidup semati demi wadul kang kodol sero lah mun awewe janji manis siga kitu teh anger salakina paeh mah ceurik nang kaum sieun teu payu deui mata kade Neng ayeuna ai Cep Andi tong salah niat ami abadi tong niat cintana karena rupa teh geulis kasep teh ayeuna ngora keneh da geus kolot mah peot tong niat karena jabatan tong niat karena kekayaan peda ayeuna Cep Andi teh jelema kaya keun be nu kumaha ge da teu beunghar teu miskin teu kaya di mata Allah mah sami nu ngabedakeun di payunan Allah mah hanya iman jeung naon ibu beunghar oge nan ai sombong ka Allah mah tuh tingali do Pak Bos Radi mah teu beunghar ibu naon sombong beunghar oge ulah juga tatangga abdi imah bertingkat pantona tina jati ditutupkeun teh gablong beunghar ibu batur mah pantona tina kayu jati ditutupkeun teh gablong daya awas nu baleungar tong sarombong ditutupkeun panto gablong ari dibukakeun panto dapur korek aya di dia jelema beunghar korek aya nu beunghar korek eta nu nama teh nu ngadong dolek harta batur teh panasan ku imah Pak Bos Radi eceuh nya ayeuna Bos Radi imahna potonganna minimalis ari eceuh mah bilik hinis paradi di imah diharupna aya parabola ari urang mah panaseuna ngebul tiap poe paradi bojona ayeuna ibu Nengsi ningali paradi unggal poe jalan-jalan make es pudo ari salaki eceuh ngadodorong es cincau cek dunia mah geus diatur ku Allah milik rezeki naon sababna kabeh ge dunia mah bakal ditinggalkeun geus maot mah moal aya nu dibawa salaki kasep ditinggalkeun komo salaki butut ece matak cintailah karena Allah ami awet yakin ece lamun geus cinta karena Allah sanajan ningali salaki butut ku ece bakal dianggap eueuh deui nu pangkasep-kasepna ngalemperen koneng parat ka huntu-huntu
iwati salaki ojo aya di dia jelema nu huntuna koneng jo moal aya cek huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng cik ece lamun jelema huntuna koneng jorok henteu teu jorok eta teh ajaib ajaib lamun jelema huntuna koneng meureun gugusina ge laja eta teh